Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Tonton yuk. Alhamdulillah, Bang, saran-saran tokoh-tokoh seniman Mekah Jawa Barat. Aku teh Bapak Din Tarompet. Biasa di kamar tingkat di Paguron Libur. Di Panglipur Pusat. Mang Dinas Rabutan bedanya kamu eta. Ieu sepuh tos kahot. Tos ka mancanagara para wargi. Janten peryogi kauninya. Ayeuna masih generasi Ricwana biasanya pamitasan Pagelaran Bandung masih kerajaan para wargi. Alhamdulillah, insya Allah masih biasa lemah, masih biasa bagus. Ayo tepangan, insya Allah ayo di hati segala rutina. Yang itu insya Allah kurang tepang nih. Ya saya paksa. Yuk Jan. Mudah-mudahan
Alhamdulillah para wargi. Tepan nih ya sareng jawara kenang ya. Anu tadi Mang Nin, Mang Odang sareng sagala rupina ya. Aya Mang Oseng. Kareresan masih sami-sami ompong. Masih aya di Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung. Ari nu ngageugeuh mah teh Kang Hades Suhana. Tapi aya nama panginten waktu menuju. Wah. Kumpul hebat berbayasa. Alhamdulillah masih segar. Kang Riswana anu kapungkur mah wah. Tapi aya nama tos seueur Riswana. Seueur ciwina. Alhamdulillah. Tapi mantan oge masih eksis dina tempat benar. Ayeuna di mana Kang Riswana? Pamoyanan, Silang Raya, Oh, Pamoyanan Silang Raya Cakatara Itaka. Oh, kaluhurnya. Kaluhurna. Ayeuna bilih wae. Aya kumaha yang tepang sareng para tokoh-tokohna insyaallah masih aya Kang Riswana, Maman, sareng nu tadi Kang Oseng, Kang Din, Kang Odang oge trompet aya anu teh parantos Nari ada di Nararaga upat sahabat masih kahubung sareng Bandung geus itu paling lagi. Cinta berat seni urang, banda urang, usaha deui lamun cerita dia geus urang. Hidup pencak silat Bandung. Hidup wilujeng.